Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Citra Syakira Dewantari di SMA Negeri Hiji Tambun Selatan. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Kusno Sosro Diharjo. Kusno Sosro Diharjo, yasana Citra Syakira Dewantari. Genep Juni 1800 hiji. Abdi dilahirkan di kota pahlawan. Kota anu melahirkan jiwa-jiwa kepahlawanan. Eta tempat kuring ditimang jeung dipika cinta. Kapungkur abdi kerja keras pikeun ngahontal prestasi, aktif di sagala organisasi. Sok nimbulkeun sumanget nasionalisme. Dugi ka ayeuna abdi dileuler gelar Insinyur Soekarno. Tahun 1820 genep kuring dimimiti gawe di dunia politik, ngadeken cikal bakal Partai Nasional Indonesia panginten langkung sae, tapi tetelah temawa alus. Kuring ditewak ku Walanda, pikeun pidato kuring ngagugat panjajah Walanda. Tapi eta henteu ngaganggu kuring. Kuring ngagugat dibuang, kuring ngagugat dibuang. Jeung satarusna sampai abdi manggihan celah 14 Agustus 1845. Nalika Jepang nyerah ka Sakutu, urang manfaatkeun eta. Manfaatkeun datangna waktu proklamasi. 17 Agustus 1845 di Jakarta Pusat. Antukna kuring maca proklamasi ngadeklarasikan kamerdekaan Indonesia. Sanggeus eta kuring diangkat jadi presiden. Presiden kahiji Indonesia. ...25 tahun diproklamasi, kuring tungtuna ngadep ka Gusti. Wahai generasi penerus, sanajan kuring geus teu aya di dunia ieu deui, tapi jiwa kuring tetep di dieu. Jaga Indonesia keur urang. Hatur nuhun.